Iya. Bro. Naon, Pak? Ieu anu aya ieu tangkal leunca di mana ya? Leunca. Naon leunca jeung naon? Naon sedang kareda leunca. Yo, eta mah pertimbangan anyar leunca mah. Sekolah segala leunca di pikiran. Kira mau we yo. Kurang sih mana? Duit. Tahan wae duit. Oh, nyalok. Kolot makan anak wajar ah. Geus waktuna ya, geus waktuna geus hayang. Geus batur. Angkat batu rumah. Awit, minta duit. Emang mana geus bisa kitu usahana? Karena ya abah. Abah kan teu usahakeun emak mah eueuh. Oh, kudu eueuh. Iya batu mah yang kau digawe ulah teh. Udah, kudu nyogok, bah zaman ayeuna mah. Udah mah udah gelandeng gitu. Oh, yang nih. kawin. Yang mesti kuat sih nak kos batur. Jamu naonnya nu halusnya. Dah, kalah jamu kali ada singset. Enak mah. Kayaknya awak lelaki perarga wae. Di jamu bah jeung naon eta mah keur panganten anyar cek kuing oge. Minta duit lah. Itu naon? Nah, yang kawin. Terus aya we aya. Mun saya gitu. Bos. Mantap. Nyaho. Kalau mereka kawin sing bener ai kolot mah. Ridho wae. Oh, nyaho teu didoan ku abah wing marek. Kumaha we carana? Pan indung maneh geus eueuh. Ari abah kira. Wing heula nya? Hah? Wing heula nya? Nyawa mah. Kita mikir-mikir am ke situ masuk ingat kena ka indung maneh. Kesan cinta setia sama emak ngeuneuh. Ingat ka indung maneh wae Yang penting mah wing heula bah, anak heula dijieunkeun, kawinkeun, panggilkeun imah. Sekali itu nama abah rek, abah yung kawin. Emang kajen gitu lamun urang boga man boga indung teh. Enggak kajen tapi wing heula. Oh, gitu gitu. Awe abah ngora apa kudu jadi pogo. Orang kerek tarik nyangan awe lah sugan manggih. Nah, oh. Minta duit nanti lah. Ya KTP asli, we KTP asli. Indung naon sih? Oh, ya surat, pansus surat teh kudu make KTP. Oh, KTP UI, KTP apa? Oh gitu. Nah, oh. Ayah pada warga Indonesia yang baik katanya Oh. wae. Elektrik teh. Elektrik. Ya, kita biaya teh cenanya biaya ngendor. Di Mekah. Bawa. Ayo sagala-gala we pokona mah. 100 juta. 100 juta. Apa kudu duit dulu batur? 10 juta ge mah eureun. Oh, bae jeung bawah mah kok. Saenge bala duit ayeuna. Oh, iya. Oh, umum saya kali ini mah tambah enggak kos batu kan. Kaparawan. Oh, mantap aweuna ge. Oh, geus urang bilang kuwi mantap. Mau dicoba kalau mana boga pamajikan mah urang berenang aya ngurus ke. Tah kitu apa aya nu nguruskeun. Papan urang daang di warung wae. Oh, nyoloke coker kuil. Aya anu tema urang Tuhan. Oh, abah gering aya nguruskeun. Oh, urang yang boga incuk Nah, gitu kan menimang incu kayak apa umur? Itu nyawa incu kayak. Benar gue. Boga pamajikan mah nya Iya. Apa kalau pakai kita mau mudah-mudahan wing nasi jodohnya banyak. Bener sih Dapat. tanya. Hari abah. Abah tenang. Wing geus rumah tangga abah. Yang wing gitu kene geus tengah hiji jeung abah. Tambahan aja. Buset, 10 juta lah. buset. Ngamurologi ya kan udah ada di mana ya? Ya, Murah. Bukan tadi ibarat. moal. Wing arek biar heula nya, Pak. Mari apel. Kalau menjelang bukan itu kan begaan. Kalau ya menangkeun ka calon ieu teh ka calon mitoha. Tanggal baraha? Tanggal naon? Heeh. Salung we. Salung di banyak. Ya baturan itu. Mereka sarapan. Ayo nya, bingung kan ya? Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Set budak kayak kahayangnya. Segala kawin. Terus tuh nyuna kumaha kolotan gitu teh mah. Yang kawin wae. Tak kieu rol nya. Tak pamil ke saya, juragan. Saya urang teh beureun poe teh kadatangan besan. Yang kedatangan calon pengantin. Calon pengantin. Oh. Tah nyai
berenang geus waktuna poe ieu maneh teh bakal dikawinkeun dijodohkeun ku abah teh ka juragan Gembul. Kira-kira na ayeuna geus dumuk kajadian kieu ridho rela henteu. Kumaha bapak we? Oh. Neng mah. Oh syukur ari jadi anak mah kudu nurut ka kolot berarti teh anak anu berbakti ka kolot. Cuk kolot hideung-hideung, cuk kolot beureum-beureum. Tah anu kitu teh bahanna teh surga bagi anak gelis. Abah mah ridho di Allah syukur jadi sok inget kapan baheula lol. Almarhum. Almarhumah. Oh. Sarua jeung indungna bagur budak teh teh. Nya moal teu bagur da indungna ge. Nurut pisan. Pamil. Kumaha juragan ieu putra teh nu bade ditikahkeun. Nah kitu geuning cikene teh gitu. Oh, ayeuna teh meureudek datang calon menantu teh panganten lalaki. Calon pengantin Aya rasa teh ieu kitu. Iya, etana nu rek kawinna. Biasa aja melotot mah. Anak kuring nu hiji teh ngan hiji-hijina deui. Oh, ngan hiji-hijina ditinggalkeun hidung teh ieu. Anu rek kawin teh. Oh, meuni nangon-nango atuh meuni naon teh. Alung, juragan abdi marada ieu panon teh gerang ningali yang tegas. Asa kabeng masuk sedih dalam mun cenah heuh basi kena aya indungna ngariung di dieu berbagja temen. Ih, Nah, moron gitu. atuh. Aya arana nu rek rumah tangga teh pan aing ngariung sagala jeung dulur jeung waraya kitu nya. Ada komisi. Tong camurut wae atuh Neng. Cuman aja di tengah hati apa teh. Kudu atoh harus dikawinkeun mah. Atoh Neng. Kawinkeun ka ade komisi. Ah, sia komisi wae ti mah kene cicing we atuh. Komisi naon ieu teh? Adik. Naon maneh? Waalaikumsalam. Ah, tak kuningan datang alah bagja teh panjang umur nya. Ayo aduh. Ting. Sok ieu wayahna ka dapur we, ka dapur. Ayo tuang. Dapur. Di rek mana di keheula atuh di situ. Itu sabar pisan. Rek mana? Didinya panganten. Lu nya keheula atuh urang can mangkat. Tuh. Panganten teh meuni. Sabar pisan. Pisan ieu pangantenna. Iya. Sabar nyanengnya. Tadi jalan atuh. Aduh kumaha sih teh? Tadi teh jalan. Ayo buru. Sok di dieu tah. Pangsang pisan berenang. Itu bos. Tong jauh teh ka dieu. Dieuan. Kali teh mana teh itu. Sorry atuh Neng mun samurut wae. Ieu kudu make tiung tong Pamil. Make. Cing, urang nyoket tiung lah Pamil. Make tiung, make boe we sakalian. Pusing aing geulana ge lah. Pak, juragan ieu calon minantu teh. Aya calon minantu teh. Biasana ieu pangantin mah sok kieu nya, Pamilnya. Ya oh, tak kitu. Ari Tong sia. deteng atuh. Anu bener atuh Allah. Keheula urang tempola daftaranana cicing. Lain saya mah itu segitu lobana asupkeun kabeh ka ditu ka kanang hayam ka kanang hayam. Geus aya si Udin. Geus aya si Udin. Oh atuh si Udin mah petakeun. Heeh. Ih uruskeun ieu ka tuntung aing uruskeun saya mah ongko ieu ongko deh ah. Pokona mah juragana. Keheula urang teh ngan heula di dieu nya aduh aing ulah leungit. Poho deui aran minantu teh saha? Juragan Anu daftarnya mana? Lol daftar mana? Gembul. Oh, gembul. Bari poho jang gembulnya. Ujang Macedog. Ujang gembul aran ieu na teh emohnya. Emo. Mau gembul binti binti complong. Oh, emo binti complong. Neng teh bade ditikahkeun dina dinten ieu teh kasih AA. AA naon nyebutna? Apa? Hah? Pira ku teh ka salaki nyebut abah tuh hideung. Ka salaki nyebut abah Allah. Ayam. Biasa we sabibi lamun kos kitu eta pipi. Neng emo dinten ieu bade ditikahkeun ka ayang gembul. Ayang gembul, ayang dahar, ayang miceun tah ieu. Hayang eta mah. Coba mas kawinna arek make naon? Make tali rapia we. Oh, biraku. Mas. Ngedan. Mas li buntel kadut, mas nanggeus. Ya mas kawin. Mas kawin make naon cenah Bul? Duit sabaraha? 1 miliar.
Aduh, Samiliar. mas kawin lagi. Ya tong Samiliar. samiliar, rahasia samiliar. Komisi kade komisi. Iyo. Samiliar mas kawina. Samiliar. Arek kontan arek kanjuk. Kontan. Kontan. Sok pasikeun. Duitna Duitna. berekeun. Duitna mana duitna? Ke bulan hareup. Nganjuk eta mah ngaranna tuh. Nganjuk eta mah ngaranna tuh. Oh itu. Kemana? Kemana? Oh ya kumaha? Ya Arek kontan Arek kontan, arek mas kanjuk. kawina. Nganjuk pe nganjuk. nganjuk. Kajer di doneng dianjuk. Kanjuk. Ayo campur gitu teh ayo sok pusing dah. Ridho cenah ho. Hah? Ridho. 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 Oh nyai kidona. Ridho neng. Ridho. Oh Ridho. cenah. Dibayarna bulan naon? Hah? Dibayarna iraha mas kawina. Ke bulan 13. Bulan pilu. Kira. Ayo bulan 13 gitu. Bulan mah ngan hiji bulan mah. Hiji bulan mah ngan hiji. Berarti dibayarna bulan hiji. Bulan hiji. Bayar bulan hiji. Dicatatkeun ya Pak Ami. Tah enak persiapan lo, saksina meureun saksi Allah. Olol. Heeh meureunnan walina ieu. Wali ieu. Saksi ti urang korod. Saksi aya saksi. Aya korod. Sok atuh ka dieu saksina. Daneken korod mana korod? Korot ka dieu. Oh iya. Korot. Korod. Lain jelema. Dia jelema ngaranna korod. Oh. Baik Neken Allah mana saksi ka dieu buru. Neken. Neken. Tata itu nasi. Saya teh neken ya. Sok neken. Dihareup juri ki dieu. Geus da ieu we. Tah. Yes iya. Saksi ti panganten lalaki. Saksi di panganten laki. Tanda Itu tanda tangan. tangan. Sok, Ah, kita itu. catatnya. Wah. Ya. 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 Yuk. Ah. Aduh, deui. Saya kan punya teuing sih. Saksi. Komisi. Jam, ayo beres, ayo. Sok. Ayo orang kawinkeun. Di tukang aya kebon leunca we. Hah? Kebon leunca. Aya. Maksudna eta lonca keur naon? Redok. Oh, karedok lonca. Abah iya abah semangat. Oh. Pakai lonca. Pada kagok tong lonca. Takokak Sok. makan. Dikikir. Sok siap. Ieu tah. Bukan. Beungeuna. Lamun ditakol ku Amil maneh ngucapkeun kieu. Kuring tarima nikahna Neng Emo binti Complong kalayan mas kawin samiliar dibayar nganjuk. Latihan. Latihan lah sok. Latihan. Ayo. Mah, Takol itu jadi takol. Tadi ditakol kitu tah. Ditaring emo camplong. Yih. Alah, ya Pepatahan. kuring tarima nikahna Neng Emo binti Complong kalian mas kawin samiliar dibayar nganjuk itu kuring tarima Narima nikah nikah Kani Emo Anyemo binti Complong di camplong kalayan kalayan mas kawin kawin samiliar miliar dibayar nganjuk. dibayar nganjuk. Biar dinya bisa tuh. Sok ayo. kanan. Kawin lompong. Waalaikumsalam. Oh, Jang. Oh. Ada dia, Pak. Yen teker ulin we Jang ya, Jang. Oh, geuning. Oh, si Aji. Oh, Oh, ieu sasi yuk. Hah? Ieu sasi yuk. Oh, Pak Wing rek ngalamar ka dieu ge, Kang. Pak, rek ngalamar Wing. Ngalamar saha? Buset, ngalamar anak bapak diberi duit teh sakayut ku Bapak Uing eta. Wah. Bager. Kok iya saya. Bapak Uing. Kok bapak mana? Boy. Hah? Tah iya. Iya. Sudah kumaha teh teh? Pak. Iya. Iya, calon menantu apa iya? Apa? Benar. Ayo si eta. Bisaan lihat apa kan ada sendiri. Oh, ada kan? Ada bakat ya. Kali satu. Iya kumaha urusanna ieu kawin kurang. Kawin, ieu kawin kumaha ayo. Kan perjanjian. Ayo. Ya anak orang. Ayo. Kumaha ya? Ya, ini ka bawa neng. Iya, eta kabogohan neng. Hah? Iya kabogohan neng gitu. Oh iya. Itu Minantu, Pak, Minantu. Ayo siap ngomong. Ayo. Jadi
Ya apa dia? Ya kamu neng mere ya. Oh, iya. Sayur. Oh, masih. Juragan lieur, aduh juragan lieur. Boro-boro kami nu kuring lieur itu kumaha anu kawin Maksudna urang arek ngawinkeun anak urang ka dieu. Apaan kerjaan jadi kebon anu ngalamat teh maneh, Bul. Apaan we minta duit ke abah yang kawin yang eta. Ya bener jang tang besok. Maka taran lagi di dieu gembul. Taran gembul. Ya aja wah tuh hidung ye mamil yo. Bin aci bin gembul. Geuning-geuning gembul wungkul. Oh, aci eta katulisan sih masa daftar sih. Ini Apaan kerjaan di kebon teh cenah ke amil daftarkeun. ya jangan rene yo urusan aing geus dibayar makanya sia. Ayo, Pecina tuh. kumaha sih ya? Ye, plong ye, kumaha sih plong? Ya pada anu kawin teh maneh, Bul, jeung anak kurang jadi lain kasih aci. Maksud urang mah jeung maneh babaturan ti baheula. Heuh, ngarti. Maneh boga anak awewe. Heuh, ceuk urang oge. Urang boga anak lalaki. Eta ari leunca jeung naon abana ya ke leunca. Leunca mah rek gareget jang. Ya, gembul saya nih. Ya, dan bala ya. Dan bala ieu maksudna aci bin gembul. Sok yang si Allah kumaha sih sama daftar salah. Ini arana gembul. Ya, gembul. Dan bala da ieu tah. An jadi lieur dia tuntungan nama ya. Sok yang saksi dong mana berani tuh orang berani ya. Ya Allah ya Rabbi, juga amat sih lalaki teh. Aduh, Aing terus batu pa aing datang sia. Eta leunca jeung naon leunca? Leunca mah rek ngaredo. Kumaha ieu juragan? aing geus kawin kan Geus kawin kan we ya. Geus kejangan mah kawin kan we. Berarti lain nu itu. Lain dia da urang mare ngawin ka anak urang. Bin comblong gas ayo. Bin comblong. Sok. Duduk ieu ayeuna mah. Unting mah. Ya Bayar deui pekah meureunnan. 100.000 sakandut. Ieu jeung kawin aci. Oh, komisian eueuh. Kalau gitu mah dikawinkeun ku apa, Jang? Gara-gara dikawinkeun ku apa? Ngajak dong. Siapa nih atong tadi mah baut wae. Mana tiung? Aing kerudung lah. Abah leunca, Bah. Ayo, geus ya mana ke kawin urang mah kana leunca we nya. Iya, gembul. Emoh. Aci Bin kebon. bin gembul, emoh bun. Tang ieu tang Bin complong. Iya, gembul. Aci. Ya, aci bin taligu. Ya amil. Ayo sok mana kieu leungeunna. Dengan. Gondek petot ge daya dua, Neng. Panu hiji petot ge. Ih, kupang. Ya, ya ke heula mas kawin mah. Eta geus tadi bisa lanjut. 100. Saka mas kawinna sakanjut. Sakandut bayar kontan. Ya, lo. Oh, tatang deui. Wayana saksi. Ya saksi keduanya. Tuh. Oh, nah orang kawinkeun nya. Kawinkeun. Ya, Aci bin Gembul. Saya nikahkan Anda. Oh, iya mah amil setruk manten aing ya. Pada hari ini. Amin. Bukan. Pada hari ini hari Senin. Baik kawin apa Minggu, Pak. Tanggal 17 minggu. Resah. Dosa. Cuma sore wae lah rusak ayeuna mah tah. Ya Haji bin Gembul, saya nikahkan Anda. Sah. Euy, nikahkan emoh sanes Anda. Emoh. Anda mah pemilu. Si Anda mah teu emoh. Nikahkan Aji Emoh bin dengan comblong. emoh. Tadi mah gamelan Anda mah. Anda ke mana? Saya nikahkan Anda kepada Nyi Emo binti Complong dengan mas kawin sakanjut dibayar kontan. Sok. Ayo siang ngomong. Naon? Isi latihan heula tuh. Kan latihanna ke tadi leunca. Kawin. Menang 2 kilo leunca meuli. Oke, kamar jual
Kuntian cara nama ya kawin dia mau apa rere? Kudu dibawa ke kantor kakak awe. Kau awenya.